babarawakan wae jelema teh asa pangsantrina. Oh jelas. Eta mah teu kudu mengakui bahwa diri pribadi orang santri. Timbul tina pengakuan mamang bahwa diri pribadi orang santri. Kunaon ayeuna urang ngarasa bangga cicing dina kasantrian? Cek Imam Hasan dina nafsiran ayat pangeran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Naon coba nu disebut kehadian di dunia, sedengkeun setiap salat eta sok dibaca. Innal hasanata fid dunya, ternyata nu disebut kehadian di dunia eta hial ilmu wal ibadah. Nyata ilmu agama jeung peribadahanana. Rek kumaha urang apal kana ilmu agama, sedengkeun mah santren ge teu hayang, nyantri ge tilok, diajar ge teu hayang. Rek apal kana ibadah kumaha, sedengkeun ilmuna ge teu daek diajar urang, teu daek neangan ku urang, teu daek nyantri urang. Sedengkeun ceuk Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sedangkan bila mana aya jelema nu ibadah teu make elmuna, ibadah ka pangeran teu make ilmu keagamaan, mardudatun la tuqbalu, maka ibadahna eta teu ditarima ku pangeran. Wa fil akhirah naon ayeuna nu disebut kehadian di akhirat? Hiyal jannah, nyaeta surgana Allah. Rek kumaha urang asup ka surgana Allah, sedengkeun kewajiban pangeran teu dilakonan, pikir ku urang.